Astagfirullahaladzim. Jam barahayu anjing subuh teh we. Aing mah kamari teu cacap aing. Manya aing tapi kalau hor deui ayeuna aing puasa. Ayeuna aing ngirum. Wih jelema lah. Wareg euy minum donggol oge lah ayeuna mah. Jam baraha tinggal 3 jam gini. Pengen ka magrib ge 3 jam deui. Kudu ngabuburit ka mana ya aing. Ka bogo aing da eueuh euy. Eueuh teng pae tinggal euy. Sudah cit cenah mah. Aduh Gusti, aduh cacing, sebentar lagi buka cacing, sabar aduh nih puasa teh, malah jam deui aduh ya mah, cacing sabarlah cacingnya sabar, aduh, kudu dibang-brangkeun mah euy ka mana ya? Eta si do cerit repo amat sih mah. Gua mana gugulingan Cacing dari mau wae dun. dia mau kunaon cuma puasa kayak sapoe oge ngekarik buki itu cara aing atuh jag Mana jag-jag nih. oh atuh aing kudu semangat puasa mah tong loyo Make resepna naon atuh mah jag-jag gitu. aya we cerit pokona rahasia nama moal bakal bejaan. Ipan lo gara-garana tadi dun sahurna 1:30 dah sieun kaburangan teh ya. Jadi weh aduh laparna ayeuna karasa pisan. Hayang teh cara urang jag-jag kieu. Kumaha atuh eta carana teh? Ulah ganeng. Rahasiana ye. Naon? Aing saurna kerek bieu pan saur. Ah, semua gelo atuh pantesan ai kitu mah. Pan kaburangan aing udangna pada jam 12 aing bujeur. Kumaha juga dieu? Aing mah ngabuburit. Baturan maneh? Burit teh puasa henteu maneh mah Atuh kendae. Tapi ulah loba ganeng era. Tidak, urang daripada kieu mah ripuh komuning cicing mah euy karasa pisan. Wan baturan sabar ulang ada kuaci. Mana euy? Jadinya kemana itu ngabuburit teh? Kamana ya kamana we lah, yang penting mah ngabuburit we ponan ayo. Indah euy. Gimana itu dun? Bisa di dia lah. Heuh, ngabuburit teh. Anjing mah atuh di leuweung kene ka kebon kieu mah. Dengekeun cerit. Lamun ka jalan tapi dosaeun loba nyaho. Heuh sih. Ningali awe barohai, pan batal meurna nafsu mah. Heureuh mah gitu. Di dieu we, di dieu mah pan teu tingalian gini. Coba setanah di jalan mah. Di dieu lah. Cerit, berapa jam deui teh? Ah, siapa nanyakeun wae jam kos puasa we. Lain aing mah kesal nungguan maneh aing mah. Aing mah daripada kesal aing nungguan maneh geus sabari berangdang atuh. Ah, siapa teu ecrek dun. Kalau ngabibita aing ngabuburit teh ah. Atuh daripada kesal aing nungguan maneh aing mah
Wes sabari berangdang malah naon ieu. Saya kemana cerit? Balik ka aing mah.